Waduh, waduh. Ieu komodo ngorokna rosa amat dak. Eta sia. Calanana basuh. Jawara kejo ngompol anjing. Heh, butuna, teu amat sih ya. Teu aja mah keres, pasien teu pugo. Ogangkeun be aing hes lah. Met. Tombohol ku sia tah calana sia. Waduh. Kok basuh, Mang? Sia ngompol, Met. Parah sia, kolot-kolot ngompol keneh bae. Gas ngomong. Kok bisa ngompol kieu sih? Makana Met aing teh hes, si otongna kuncir heula make karet. Medan. Supaya ulah ngompol, Met. Jawara kejo ngompol. Ganeng isin ih. Ngompol. Ayo nanti Mang bahagia amat. Oh, aja. Iya, Dak. Si Memet kaguna mah jawara, aya es ngompol keneh bae. Karena sih basuh Met. Ganeng serintik. Memet jawara ongko AIS ngumpul keneh bae kos bae gede. Lain mas kagol Met es nabari ngempeng make dot. Ih, kalau onjak sia sen seberani ya. Kadek aing. Gua bisa. Met. Ayo sia lamun eta mu ngompol bae mah bujal sia berean kala jengking, Met. Tas ya atuh pae meureun Mang. Ih, moal, Met. Bujal siana cenah digegel. Kan kitu cenah syarat cokolot baheula ge lamun aing embung ngompol mah. Botuna aya ge bojo urang dibere papatong kena ngegel ulah ku kalah. Ih, ho gitu. Atuh heulah. Geus mahan urang mun eta mah. Poho aing, Met. Ganeng saria, gua suruh dibes ya, mesti di kalau aku ngejus orang pancung ya. Ulamet. Wah, Ulamet. Met, bahaya. Mesti aku digalik ku isinya. Patang sawit deh. Aduh. Met. Siapa gua aya bae kalakuan kocakna. Nyaot buka kaisin duh hayang bersebut jawara. Karena kita jawara kajam ngebulin jawara tukang gelut. Oh sih. Parah. Bisa ya lah. Yuk. Di kamar mana Sarya? Kemana be? Ulah nuturkeun budak ngora Mang Didin mah. Nyaho, geus kolot mah gera balik lobakeun ibadah, gera insaf. Pan Mang Didin mah masaktin mah katere beak, katere lobet. Jelema edan. Umur kau nu nyaho dak. Henteu budak ngora henteu nu kolot. Aing deuk maot mah atuh maot lah. Moal anu nyaho. Makana Sarya ge geura sorolat. Mumpung teu salatkeun. Dasar upin ipin. Sarya dak. Met, kok celana sia basuh? Mu. Kunaon eta bisa basuh kitu? Sia mah ngompol meureun Hamet. Tuh Tika. Terus kunaon ge eta celana bisa basuh kitu? Tuh nyaho kunaon meureun. Wah, bener eta mah sia ngompol. Ngaku be, Met. Tuh mumu. Ulah ngabohong, Met. Kena mun ngabohong kuburanna bolong sia. Oh, tah. Hooh, cekolot mumu ge. Nyaho sia Met, awas sia kuburanna bolong sia Met. Ulah dak, Ju, kayak mun kuburan aing bolong mah. Da supetasanan kuburan aingna. Haliu anjir kuburan. Mangkana ngaku atuh. Oke. Aing ngaku. Aing ngompol. Aduh, Memet. Geus bangkotan ge kudu bae ngompol. Kudu isin, Met, ka umur. Maglah. Aing ge bingung pugu. Aing gerean di ditu. Pas udah udang, cenah aing geus basuh kieu. Parah sia Met, beungit beserem kos begal. AIS ngompol. Lucunya Tik. Oh, mu parah jasa lucunya. Alebatan na benjo. Kalau kuana gede-gede idiot. Oh, bener Tik. Met, ini kemana sih aku mabur? Isinun meureun mu. Aduh, Memet. Jawara piraku diledek kos kitu dong mewek sih. Lemah. Aya be ongko dik. Lain mama ke pempes ge aya sok ngompol mah. Percuma Tik, si Memet mah dipempesan ge mantak tembus bae cekihna. Oh sih, nya mantak nage loba pan ceki imana namanya. Nya loba, nya hangseur, kok ceki kebo.
Parah sih ya. Yakin aing mah. Bisa ya? Memet, Memet. Ma, Aceng dibully, Ma. Harga diri Aceng sebagai jawaban lembur geus hancur gara-gara ngompol. Waduh, aya si Upin Ipin deh. Kayaknya mereka dia ieu mah. Aduh, aing kudu nyumput mah, di sini boleh deui. Si Memet mah tip galak-galak ya, otak nama bloon, benang be di jailan ke orang. Oh, mana nama awakna doang gede kos kingkong, ayo otak nama on kos si Benjo. Bener setip. Terus sadarnya bawa manena keres ke orang di. Ayo orang tadi keres. Orang tadi jana parah sih. Gede amat Met, betul. Kayak naonan gitu tadi jero betul. Kayana jerona aya magicom-an ya Matin. Bisa jadi Bek, pan maneh nama jelema beuki dahak, saking laparna magicom ge dihakan beureum. Tip. Di. Jailan yuk. Jailan. Oh, gede guys, gede. Ih, Bek bisi karasaeun karena marah di ka urang. Moal, mana nama lamun geus es kebluk tip, kebluk jasa, doang nu paeh. Oh sih, oh geus hayu. Ya siapa? Siap. Aduh, aing mah awak pun. Jadi Saria duaan hah nu ngajaran aing. Henteu Met, henteu. Alah, aing sadenge kabeh tadi obrol sia duaan. Eta mah ide sirintik Met, sumpah be Met. Tompel. Kesikan yang sari duaan. Ampun Met. Ya, dicabut sama Malaysia. Met. Iya di. Ampun Met. Cep, tolong lagi. Wah, kawan ya, rencana sia. Jangan siap. Tolong Mang. Upin. Tolongan Mang. Enak antis ya. Ini udah bedul buntung Mang. Oh, Mang. Buntung. Oh, tuh bedul buntung Mang tuh. Tasya. Aduh. Dia kabur ke mana sih? Orang sini, ya Mat bedul buntung nak. Tasnya langsung amat bukan bedul buntung. Aing mau budak sih tah. Kena siap bedul buntung, Mat. Aduh. Ih, kok jemurang sih? Lah, nyumnaan gua jauh ge. Woi, bener-bener ramjada sih ya. Emang ramjada tau budak. Benang mah ikut biru boy. Emang budak saranaan gitu, Met. Kok diudak-udak ku sia. Jadi kieu mang, cenah urang basuk ge organ pagoan eta budak duaan ngajalan urang. Ngajalan sih ya. Jadi urang kerees, horengan cenah urang dibasan ku cai. Jadi urang ngoreng teu ngompol. Oh, ta, Met. Tadi urang mergokan obrolan si Upin Ipin di situ. Waduh, parah gitu, Mamet. Emang para jasa ngelujak jasa budak. Waduh, harga tewak. Aing enak tadi disurungkeun. Ayo, sampai benang eta. Ayo, bener. Aduh. Upin Ipin, kunaon Saria ngos-ngosan gitu? Nyaho kos numantes di udah mau bae. Tolongan kami Tik. Kami diudak-udak si Memet. Kunaon ge Saria? Di udah ku si Memet. Lah, Tik paling ge budak nanyain masalah. Kamu ayo mantanin masalahnya Peknya. Dasarna be si Memet mah jelema edan. Kami salahna naon gento. Mungkin si Memet mah neken meureun bae ka sia. Kunaon? Soalna sia mah kos nunang tangan gelut bae ka jelema. Beungeut kos peureup tuh. Eta sia jahat tika Bener sih Bek. Mah edan. Geus lah nyumput lah bisi kaburu aya si Memet doang. Ka mana ge nyumputna? Tuh. Bangun saya ge.
Kararamenya budak mah. Nyaho. Mo, Tik, napa si Upin Ipin tuh? Itu aja, Met. Aduh, kemana lupatna eta budak dua? Nyaho lingas kos-kotok aing Upin Ipin mah. Emang kunaon kitu Met siang udah si Upin Ipin. Jadi kieu Tik, kan aing maksud ya, orang aing teu ngompol. Terus? Di jalan ku barudak darua. Horeng aing kereet can aing sengaja dibasuhan supaya aing dikira ngompol ku saria. Bener, Met. Tadi aing mergokan budak keserian bari ngomongkeun masalah ngajalan aing. Hi, tadi mah ka urang ngomongna henteu salah nanaonnya eta Upin Ipin ka si Memet. Ngabohongan bae. Kayak gedung. Cenas yang ngomong ke kami, tadi temanggian serintik jeung si Tompel. Sebenarnya mah tadi kami manggih sih. Kumaha sih? Juk, bari ka mana budakna? Ayo Bang. Ayo, kekel bae Met tanyuta tuman. Pasayutik lah kayak main. Ataupun bae urusan budak mah. Masa ge? Tuh. Kemana nya si Letik si Tompel? Nyaho Met. Mang betul urang bos amat ya. Kayak enak asup angin ya. Atuh keluarkeun Met angina. Oke. Allahu Akbar. Kelar karak mah. Aduh, Bek. Puakna ieu mah bawa untuk calang, Bek. Oh, tip juga nasirah ge liur jai mah puakna. Bek. Puakna mengandung dasar beracun ieu mah, Bek, sigana. Aduh. Bisa jadi tip, bisa jadi. Mang, kayaknya budak segolor tuh. Oh Met. Puak Jawara memang beda Met. Sakti jasa. Ku puak doang ge bisa nyinjel mah dua ieu pingsan dak. Emang sangat nahan gitu Met. Kedahar teh ya, jeung kulup endog, jeung sebut jengkol doang sih. Pantes Met. Mantap parah bauna ge. Untungna aing mah tadi keur sia muak. Aing menutupan irung. Oh, geus. Terus kumaha deui ya budak dua? Santepun bae lah. Piraku edeng laki doang. Kajun, geus capek Met. Mending balik lah yuk. Oh sih. Ayo ke balik. Ayo. Aduh. Tapi ieu rada mau sebeteng beneran aing ngisingnya. Hong saya ke, mesti kabur ngabur di dia. Ribut ya nu aya Met. Ayo ke. Hong saya. Eta sia. Hapuran Mang keceplosan. Mang. Bolotik lah. Geus kawah angin jasa aing. Hampura Mang ya. Mang hampura angin sing Mang.